Punten Pak, begitu maros. Dia abdi Wasanul Aisyah. Dia rencangan wasta kuna dia pada naros sa punten nami bapak sa. Kami abdi Iwan Kurniawan, kalaresan abdi pemandu di Taman Wisata Cagar Alam. Wilujeng Sumping di Taman Wisata Cagar Alam. Pada wawancara tiasa pas sambugan. Mohon mangga. Yuk. Wilujeng Sumping di Taman Wisata Cagar Alam, mohon. Pada mana Pak? Naon sejarah situs wisata ieu teh? Sejarah nate tahun 1872 kapungkur ieu teh mangrupikeun taman buruan ku zamana Belanda anu dipimpin ku Meneer van Eken. Nah, sejarah nate seueur di dieu. Nu sejarah Perang Dunia Kedua urang tiasa uninga anu disebat Guha Jepang. Mangga kapali dieu mohon. Urang ningali sejarah Guha Jepang. Kalau mana naha tempat wisata ieu teh biasa janten tempat wisata. Saatos tahun 1882 hutan ieu janten hutan buruan janten 82 janten hutan wisata taman wisata sareng cagar alam itu. Naon objek wisata di dieu teh aya seueur naon bae? Hiji nyaeta Guha Jepang, kadua kaduha situs purbakala, katilu guha alam nyaeta Guha Panggung, terus Guha Parat, oge aya Guha Miring atau napi Guha Pocong. Nah, ieu mangrupikeun satwa anu aya di Taman Wisata Alam atau napi di Taman Wisata namina kera ekor panjang atau napi kera makaka pascicularis non. Awas, awas. Teh kumaha? Samemena we tumaros, kumaha tempat sejarah wisata Gua Jepang ya? Sejarah Gua Jepang ieu teh tahun 1840 hiji dugi 1842 salami 2 tahun tentara Jepang membikin guha Jepang ieu teh ngagunakeun pekerja paksa nyaeta 200 dugi ka 300 jalmi anu dikerja paksakeun teh. Danten 200 dugi ka 300 jalmi teh dikerja paksa ku tentara Jepang secara dipahat dan oge dipasihan gaji tidak dipasihan gaji henteu berupa uang. Dipasihan gaji teh mangrupikeun beas 3 dugi 4 ons beras sadintena. Urang lajeng ka ieu anu disebat kamar jebakan, super trap. Super trap. Parman lah pakai blis. Langsung teh dia. Wilujeng Sumping ya di Gua Jepang ya mangrupikeun tempat jebakan. Apalagi dia teh dia sareng teh non aya. Nah, dia mangrupikeun kamar penjara. Namun di lebetna orang tiasa uningan anu disebat binatang malam. Namina kelelawar Ipin Upin. Ayo Upin itu Kak Ros. Gitu. Kak. Naon tanggapan wisata lokal sareng mancanegara ngeunaan wisata ieu? Kanggo wisata lokal ieu teh mangrupikeun wisata religi hiji, kadua mangrupikeun wisata sejarah, wisata legenda, oge wisata edukasi kanggo murang kali sakola ti majeng SD, SMP, oge universitas.
Nah eta sareng naon deui Teh Nur Aisyah? Naon mancanegara mah ieu teh mangurupikeun suatu yang amazing, yang sangat istimewa, nu istimewa bagi anjeun namanya wisatawan mancanegara mah tiasa uninga flora sareng faunana nyaeta hewan endemik anu aya di Taman Wisata Cagar Alam ieu sapertos kera, rusa, banteng, oge landak sareng kelelawar gitu. Tiga. naon dampak anu timbul tina aya na wisata ieu kanggo sosial sareng ekonomina? Dampakna kanggo sosialna panginten janten bahan kanggo murang kali sakola sapertos anjeunnya Nur Aisyah sareng Teh Nadia sosialna panginten nya bersosialisasi sareng masyarakat sekitar oge sareng wisatawan Nusantara maupun mancanegara oge. Dan dampak negatifnya yaitu untuk wisata lokal banyaknya sampah di sekitaran taman wisata ini ya. Dan mereka harus ada edukasi atau pelajaran buat mereka supaya tidak membuang sampah secara sembarangan seperti. Dan dari kepala resort juga sudah menyediakan di sekitar taman wisata ini yaitu tempat-tempat sampah seperti itu. Dampak ekonomi nyalira tina wisata ieu kanggo masyarakat sekitar? Dampaknya ke ekonomi kanggo masyarakat sekitar alhamdulillah sangat menguntungkan bagi pelaku wisata seperti OP3 nyata organisasi perahu pesiar, pemandu wisata, oge khususna kanggo manajemen di kepala resort di Dinas Kehutanan perkawis Perum Perhutani sareng BBKSDA. Margi di Taman Wisata sareng Cagar Alam ieu dibagi dua instansi antawis Perum Perhutani sareng BBKSDA. BBKSDA singkatan tina Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Kami PT Perhutani mah khusus mengelola untuk tiketing saja dan taman wisatanya saja. Itu seperti itu ya. Ayo orang lebet ka Gua Jepang. Teteh Nadia sarang Teteh Nur Aisyah wilujeng sumping. Assalamualaikum. Tah ieu wilujeng sumping di guha nu aslina nyaeta guha Jepang. Kirang langkung panjangna teh 27 meter tembus dugi ka luhur. Mohon sateacana urang tiasa uningan anu disebat gudang amunisi bawah tanah. Alih dieu. Gudang amunisi bawah tanah kapungkur tentara Jepang teh nyimpen senjatana di palih dia di gudang amunisi bawah tanah. Nah ieu tah di gudang amunisi bawah tanah ieu teh tentara Jepang menyimpan senjatana laras panjang namina teh di payuna aya pesona namina bayonet. Tah urang lajeng ka lebet guhana ieu di dieu tiasa uninga anu disebat kamar penjara. Urang lebet ke kamar penjara heula nya Teh Nadia sareng Nur Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mudah-mudahan teu aya penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Roy Kiyoshi. Mangga Teteh Nadia sareng Teh Nur Aisyah ieu teh mangrupikeun kamar penjara kapungkur tentara Jepang mempenjarakan atau ngapenjarakeun nenek moyang urang anu ngabangkang ka pemerintahan Jepang nyaeta anu dipimpin ku kemaharajaan Jepang teh namina teh Imamura Hitoshi. Nah anu ngabangkang di penjara di dieu kirang langkung 15 sampai 20 jam nya di ente peda gitu pami urang Sunda mah nyebatna. Tah saatos dipenjarakeun Teteh Nur Aisyah sareng Teteh Nadia nenek moyang urang teh dicandak ke kamar pembunuhan, ke kamar eksekusi. Urang ningali mudah-mudahan aya penampakan. Nah, paling dia ya.
kamar eksekusi. Kamar eksekusi teh kamar pembunuhan. Tah ieu teh naon nya disebut naon ieu teh? Oh iya anu dicanda ku monyet gitu. Tah ieu kamar pembunuhan kan teteh Nadia sareng teteh Nuraisa. Nah, pami anu dipasih kalebihan ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta indigo tiasa ningali anapi makhluk gaib gitu di kamar pembunuhan ieu teh. Tah ieu nu mangrupikeun anu dianggo kanggo kamar pembunuhan. Saatos dibunuh nenek moyang urang teh mayit teh dialungkeun ka laut kanggo umpan ikan hiu gitu. Urang lajeng kapal itu teteh Nadia urang tembus kapal ieu nya ningali tembusanna. Ayo oke? Teteh Nadia. Nah. Di kapal ieu aya kapal itu urang tiasa ningali benteng pertahananana. Benteng pertahananana di palih dia orang tiasa uningan ke di palih luhurnya teh ipenya Sungai. teteh Nur Aisyah tadi ningali penampakan teh teh orang lajeng ka palih dia orang nembus teteh Nadia keluar teteh Ipe orang ka palih ditu naon Bapak Iwan ti paeun Hatur nuhun Bapak satu acara. sami-sami Kanggo waktos nah sareng wejanganana mugia abdi sarana dia tiasa bependak deui. amin hatur nuhun mugia teteh Nadia sareng teteh Nur Aisyah sing dijantunkeun bulan kalian anu salehah oge sing digampilkeun dina sagala urusanana amin ya Allah ya alamin. Sing disebarkeun ieu video alternatif mudah-mudahan Bapak sareng Ibu guruna memberikan nilai yang sangat luar biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teteh Nadia, hatur